Bismillahirrahmanirrahim. Nadom syahadatain anu sok dinadomkeun di pesantren Miftahul Huda Tasikmalaya sareng cabang-cabangna. Sataacan kana nadoman urang baca heula kana hartos sundana kalimah syahadatain, patokan ma'rifat, patokan tasdek sareng segat tasdek. Anu kahiji, hartos sunda kalimah syahadatain. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu nekadkeun abdi kalawan ma'rifat sareng tasdek an kana saestuna kalakuan sareng tingkah la ilaha teu aya deui pangeran anu maujud anu wajib diibadahan anu hak ditaati parentah sareng laranganana illallahu anging Gusti Allah wa asyhadu sareng nekadkeun abdi kalawan ma'rifat sareng tasdek anna Muhammadan kana saestuna Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullahi eta utusan Allah. Anu kadua nyaeta patokan ma'rifat. Idrokun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasyi'un ang dalilin pamanggih anu jazim nu teu keuna owah gingsir anu akur jeung buktina nu timbul tina alesan. Anu katilu nyaeta patokan tasdek. Ma'al izzi'ani wal qabuli dibarengan pangakuan sarta panarimaan. Anu terakhir nyaeta segat tasdek. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil mu'minina ikhwana. Raditu ridho abdi billahi ka Gusti Allah robban abdi mangeran wabil islami sareng kana agama Islam dinan abdi beragama wabi Muhammadin sareng ka Kanjeng Nabi Muhammad nabiyan abdi nganabi wa rasulan sareng abdi ngarasul wabil qur'ani sareng kana Al-Qur'an imaman dipake padoman wabil mu'minina sareng kajalma anu iman ikhwanan abdi duduluran. Nadom syahadatain. Syahadat dua bagian, kahiji syahadat syar'an, kadua syahadat munjin, kade kudu telik pisan. Tarifna syahadat syar'an kadar-kadar nu ngucapkeun kalimah syahadatain henteu milik pateka dan manfaat syahadat syar'an bisa disebut mukminin munggu hukum kadunyaan kaya halal pepencitan halal ditikakeunana kajalma anu Islamna jeung halal nampa warisna ti jalma anu Islamna ari mungguhing Allahna jeung mungguhing akhiratna kudu terus jeung munjinna engke penjelasanana
Kanjeng Nabi tos nyaurkeun anjeun kudu ngahukuman ku dohirna caritaan jeung dohirna kalakuan jeung teu kudu ngahukuman nu dina hate disimpen dataya nu uningaeun salianti zat pangeran lamun dohir kalakuan atawa dohir ucapan aya anu ngabatalkeun nu disebut pamurtadan batal syahadat syar'anna sanajan ngucapkeunana kana kecap syahadatna laku ucap nu murtada kaya asup ka gereja dibarengan ku ngahaja atawa nyembah berhala kaya patung nu baheula taripna syahadat munjin eta jalma nu ngucapkeun kalimah syahadatain dibarengan patekadan tekad anu maripatna jeung tekad anu tasdekna netepan kana syaratna maripat rejeng tasdekna ari syarat maripatna kudu kumpul nu opatna kahiji tekad jazimna patekadan nu yakinna lain tekad nu raguna atawa dugaannana anu teu aya mangmangna tapi gilig jeung yakinna ari syarat kaduana teu keuna owaging sirna moal barobah tekadna hingga dugi ka maotna lamun nekadkeun ayeuna sabot usum jeung baturna jaga mah kumaha engkena mungkin tekad rek robahna kafirna teh ti ayeuna da arek owaging sirna henteu jadi maripatna mungguhing Gusti Allahna syarat anu katiluna anu ditekadkeunana kudu akur jeung buktina henteu nyalahan sifatna sifat cek ahli sunnahna nu aya Quran hadisna teu salametakeunana akur jeung aqaidna margi kitu diwajibkeun nu hayang syahadat munjin nyaho kana aqaid iman bisi jeung aqaid nyalahan lamun jazim jeung tekadna yen Allah pangeranana yen Muhammad teh rasulna ngan teu akur jeung buktina Allah nu nyurupna badan bumi langit panyurupan didinya Allah nyicingan atawana dihijikeun eta tekad nyulayaan rejeng buktina pangeran da Allah henteu butuheun kana tempat pinganci
pikeun nu kitu salah tekadna henteu akur jeung buktina henteu sah iman Islamna mungguhing Gusti Allahna syarat anu kaopatna kudu terang kana dalilna anu terang dalilna eta teu sah maripatna ari cek Ibnu Arabi jeung pendapat Syekh Sanusi anapun cek Syekh Dasuki taya dalil maripat jadi dalil kadar kawajiban lain syarat kamaripatan pikeun jalma nu kadugaeun kana dalilna mikirkeun kadua syahadat munjin kudu tasdek nu ngucapkeun tasdek aya dua rukun kahiji rukun izzian eta ngakukeun ka Allah kuring mangeran ku Muhammad dinabian Muhammad te rasul kuring rukun tasdek kaduana nyaeta kudu qabulna narima ajaranna ti Allah jeung ti Rasulna muncan bisa ngalakonan tapi hate manampanan rumaos kalelepatan eta qabul sahna iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut kana nadham la ilaha illallah.